hiji novel nu judulna Janji Asih nyaritakeun Asih hiji murid sakola karawitan nu alus sorana tapi goreng rupa. Asih didapuk jadi panyulis sora dina pagelaran drama sora Sangkuriang. Nu jadi Sangkuriangna nyaeta Tresna, lalaki papada murid sasakola nu ku Asih dipicinta dina hatena bari ngarasa yen moal pisan Tresna bakal males kana cintana. Di bumi Asih, isuk-isuk Asih nuju ngabantuan ibuna nyiapkeun sarapan. Asih, Ai Asih tos apal? Atos apal naon, Bu? Asih tos gede ayeuna, Tresna kudu ilit ka luar kota. Asih tos apa? Rasana hese narima Tresna indit ka kota. Asih dengikeun ibu, Tresna kudu ilit ka luar kota keur ngajieun masa depannya leuwih cerah. Maneh kudu kuat, Tresna pasti nepatkeun janji nu maraneh buat. Deui teh Bu, jang nepatkeun janji nu dibuat jeung Asih. Pasti. Ya Bu. Maneh apal ieu kaputusan nu alus kan Tres? Maneh teu bisa salilana di desa, tujuan maneh aya di kota. Tapi apa Bu, itu keputusan anu benar. Tapi ninggalkeun Asih eta nyen hese. Cinta bisa nunggu Tres, mun si eta cinta ka maneh, si eta bakal satia ka maneh. Tapi bakal janji ka Asih, tapi bakal balik deui ka Asih. Di sisi sawah, Asih jeung Bagas panggih jang terakhir kalina. Saacan Bagas init, manehna nangtung di latar tukang panen poe. Abi bakal janji. Abi bakal janji, Abi bakal balik deui ka Asih. Abi percaya kan ka Abi? Abi percaya ka Tresna, tapi apa Tresna bakalan balik deui ka dia? Abi mau pokok ka Asih. Abi tinggal sebelum Abi bakalan nungguan Tresna, tapi panggilan teh Di bumi Asih, silih-silih bulan ngantri. Asih katingali murung, lara sahabatna datang ngabaturan. Murung wae, Tresna pastina bakal balik deui. Tingali hirup terus berjalan, maneh kudu bahagia. Aras, tapi terus berbulan-bulan Abi teu dapet kabar ti Tresna. Jigana Abi terlalu berharap. Sih, maneh kudu sabar. Tresna lalaki nu bertanggung jawab. Pastina si eta keur majuangkeun masa depanna jeung masa depan maraneh. Abi harap gitu. Semoga janji nu dijieun ku Abi jeung si eta moal pudar. Palura datang ka bumi Asih, sabari ngabawa kabar penting. Asih jeung ibu Asih keur diuk di ruang tamu. Tentang naon, Bu? Jadi dia Tresna mau balik di waktu deket, manehna kepaksa tinggal di kota, disabab tuliskeun panggilan anu penting. Pura disabab kegiatan mau bisa ditepati Asih. Ieu akhirna janji eta mau ditepati. Hirup kesalahan dina keinginan kurang. Asih kudu menjalankan hidup Indonesia. Sababaraha bulan Asih geus cager tina kasedihanana. Laras datang pikeun ningali kumaha kaayaan Asih. Adi-adi geus mikirkeun jigana ieu geus selesai wae. Tah kitu atuh Asih, maneh kudu bahagia ka depanna tong kitu wae. Nya Laras, hatur nuhun ya.